boga anak loba, mun jaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba, mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter, sakola geus teu kahontal, hirup mahal maot mahal matak aral. Ya kudu deui kumaha deui, urang teh sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman, urang tarekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba, kudu cukup sandang, pangan jeung papana. Gitu kan. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang titipang nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri, masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh Lur. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat lur, lur boga anak loba, kudu cukup sandang, pangan jeung papana. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipang nu maha suci, ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri, masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Insyaallah. Ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasilna ge karasa ku urangnya. Dua belah, dua. Teuing kunaon mun nempok anu dengkon, teu bisa mijen panon sok hayang keura leleson. Buka teuing kunaon menipu celik panon,
cek saha mun hayang kasih eta ngomong tong hare-hare dijamin pasti dibere duka teuing usaha da kuring teu rumasak can kawin geus teu sian budakna eueuh bapaan duka teuing ku aneh siga istri nu soleh aya bulebar teuing ngalayak tunggal peuting duka teuing ku heran ngaku mati parawan tapi teu kanyahoan geus loba nu ngaraosan wilayah pasti ada penghuninya, baik yang campukna kesang tunggara